di kumaha kak? Antep we atuh. Kayak abi asup ka bumi rek di opinya. Teuing ah lieur Kiki mah. Lieur atuh da can ngopi ti kotok. Ka bumi wae gitu karunya. Hari Kiki kunaon tah di kotok tah hayang mah. Aduh api-api. Tah cikotok. Abi mah dicoelan. Mau arek di bawah di balai dogon tah Kiki tah. Dibawa terus dihuapkeun meureun kak. Sok bawa sia. Bawa atuh kak. Tong isin-isin bisi kaburu garing. Kuy, kena naon tumben adi lancah alapun. Iya neng si kakak rek ngopi ti kotok ngan gulana cenah. Terus neng tong didengekeun lieur si Kiki mah. Heeh teh kakaknya maknya ti kotok digulaan. Jadi kumaha tuh neng? Nya sapukeun atuh Ki. Oh da gareuleuh. Oh jadi disapukeun ka sisi geus di sisi diopi kuduan. Bade atuh pangkat sisikeun bisi kabulu garing. Cicing neng. Aslina teh kakak neng mah cicing tata gige. Sauruan aja ti kotok. Naon teh? Heeh, cicing wae ciga ti kotok. Si Kiki mah can pernah dikede meureunna. Alhamdulillah neng acan da teu sopan. Da si Kiki mah pika sebeuleun hidupna teh. Neng pernah ningali nu maot pika sebeuleun. Teuing ah Kiki mah. Ya ya. Kakak, tunggu pembalasanku. Untung teu make baju lebaran. Heeh nya Ki. Naon atuh? Wadaw. Ah si kakak jadi ke rumah di deui.